Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Harita teh para mitra aya tokoh enga nu make baju hideung deui wae nyaeta nu katelah Sutamanggala. Sanes tokoh enga saresna para wargi ngan hiji tokoh anu kungsi kapungkur nyanak senjata nu disebut tongkat batu karang. Ieu para mitra duka tongkat batu karang aya sabarigi saresna para wargi. Rieuet ya para mitranya. Rieuet ya para wargi sadaya duka aya sabarigi tongkat batu karang teh. Rupina mah seueur ngan anu aslina pasti hiji. Saha nu mibanda aslina tongkat batu karang mangga urang lajengkeun hanca dongeng judulna Jawara Batu Karang. Kocapkeun harita Sutamanggala teu cicingeun. Dina enggoning atuh harita ahli waris guruna dihina bari jeung dipentat tanggung jawabna kudu nyerenkeun hiji pedang nu disebut pedang si gelap. Cek ujaring carita eta pedang si gelap teh saur Mama Suhud cenah kengingna teh nalika aya gelap ngajelebet. Aya gelap ngajelebet tarikna keur harita teh. Barang gelap le atuh geus harita teh leungitna ana jenggelek teh aya hiji pedang. Nu matak harita teh pedang disebutna ge si gelap. Nya eta pedang si gelap kengingna ku Mama Suhud. Anu mana eta pedang si gelap teh kungsi dibikeun ka Sutamanggala murid anu memang satuhu. Naon sababna teu dibikeun ka Jaka kulantaran pamikirna Jaka mah boga bagianana nyaeta anu disebut tongkat batu karang. Ngan hanya ka tongkat batu karang aya nu maling. Kitu cenah para wargi ceuk ujaring carita. Harita ningali kaayaan tempatna urut baheula manehanana diajar silat. Nu disebut padepokan panyingkiran aya nu nyerang ku ngaranna si Suhro para mitra sadaya harita teh. Atuh jeung si Rojak teu loba catur harita ge para wargi sadaya. Pikeun Sutamanggala teu cicingeun manehna kapaksa turun tangan. Ningali kaayaan kitu pikeun Suhro kacida pisan nafsuna. Asa aya batur anu ngilu kana urusan manehanana. Padahal cek pamikir Suhro manehna jeung eta jalma teu aya urusan. Teu nyahoeun eta teh nu ngaran Sutamanggala nu kungsi guguru di Mama Suhud baheula. Pikeun Suhro teu loba catur. Harita Suhro narajang ngaladada musuh. Leungeun kencana dipake ngarawel bedog anu dicekel ku Sutamanggala make jurus cenah para mitra sadaya nu disebut capit hurang teh. Ari sabab kudu hati-hati pisan bisi malik ke sisikeutna. Tapi hasilna nihil. Sabab oge geus nyaho kana maksud musuhna gancang ngagiwarkeun bedogna mere eupan kana leungeun Suhro. Keur kitu bari jeung ngakilakeun awak miceun serangan Suhro. Suhro ngajeri. Bareng jeung leungeunna rampal harita disusul deui para mitra ku leungeun kenca. Sutamanggala ngakonta cukang irungna. Bro cer we. Getih kaluar tina irung liang irungna si Suhro teh. Suhro ngabangkieung rek rubuh kasempetan eta teu dipiceun ngan habak we hulu angna ditajong satakerna. Aduh. Rojak. Suhro dua kali ngagoak bari ngageroan baturna. Demi si Rojak ngarti gancang luncat nyamber awak Suhro terus harita kene dibawa kabur. Ningali musuhna kabur para mitra sadaya. Harita terek diudag ku rona-rona tapi Sutamanggala nyarek. Keun bae lah. Antep we. Da moal mangga pulia ta jalma teh. Pasti dina hirupna ge tanpa daksa ta jalma teh. Teu pira geuning kunyuk rawun teh. Cek Sutamanggala bari nyamperkeun harita teh nyaeta ka Ihin bari ngomong. Tangtu maneh nyaho maksud eta dua jelema pangna datang ka dieu. Hin? Puguh we atuh. Hormat pisan bubuhan para mitra kalanceuk sapaguron. Syukur ari anjeun nyaho. Jeung tangtu nyaho yen ieu bedog nu ku akang atawa anu geus harita mah anu bedog ku akang teh geus dipaling ti Mama Suhud.
para mohon parantos meuli abdi kaing tugas di mama nalika jumeneng keneh eta bedog teh kedah dipasrakeun mohon ka Denjaka selaku ahli warisna ceuk para mitra sadaya ceuk harita teh izin para wargi ngariwayatkeun amanat ti Mama Suhun lain bedog meureun euy nu kudu diwariskeun mah tapi tongkat batu karang sumuhun leres sanes bedog tongkat batu karang maksud deh kitu para wargi sadaya harita keneh atuh Sutamanggala nyarita deui bari seuring ngagak-gak hahaha teu bisa euy teu bisa sabab akang ahli warisna keneh jeung melaan ieu tongkat tina kasarakahan rampo gerot anu ngaranna si Suhro berarti akang ge ngilu minangka pangwaris lantaran ieu bedog anu disebut si gelap geus aya di tangan akang ieu mah lain menang maling tapi pamere ti guru akang jeung deui teu bisa bedog ieu mah dipasrahkeun ka sasage sumun memang leres sanes bedog nu dipasrahkeun mah naming tongkat batu karang sun temal harita ge izin tetep para wargi sadaya manehna boga katangtuan yen kudu dipasrahkeun teh nyaeta tongkat batu karang ka Sajaka anu ayeuna geus boga ngaran Jakawanara teu bisa euy teu bisa sabab ayana ieu tongkat dina leungeun akang meunang hese beleke le dadang kesang bising maneh maksa kapaksa akang ngayakeun kakerasan kumaha kira-kira namaran erek maksa ka akang tema Sutamanggala mimiti nafsu anak itu mah tuh jelema nu dua tadi teh bayaran akang merenya buktinangan sakali ngoceakeun inganan geus sakong banak itu ge meureun sapongkol nyaeta nu disebut eta KKN teh meureun berarti akang ge geus nyieun hiji tindakan anu geus nyerongan ieu paguron nah dikira kumaneh akang sapongkol henteu deuleu sia dewek mah teu ngayakeun sapongkol sagala jeung sakongkol sagala teu ngeunah we sia ngomong teh Sutamanggala megat kalimah izin nya subuhun supados akang kenging ngajasa we ngabela eta ieu ngabelaan ieu paguron padahal hiji tipu muslihat nu kacida kotorna meureun mana kitu ge akang teh buktina we geus nyieun hiji tindakan kitu moal pati-pati akang nyieun tindakan kitu lamun teh tujuan nu pasti jeung naon maksudna akang make jeung datang deui ka ieu paguron pokona mah peta nu jadi masalah eukeur mah eukeur atuh para wargi Sutamanggala geus nafsu ti tadina kari-kari ayeuna katamahan ku ngadenge caritaan izin anu matak nyentung kana hatena atuh kacida pisan harita Sutamanggala ngentab nafsuna lir ibarat atuh durukan di banjur bensin we harita ge ngentab para wargi sadaya nya nafsuna luar biasa telila pok manehna ngomong kasar garihal ngomong nakil sia nu tolol mah sia goblok sok sia geura maju kabeh tong hiji-hiji kagok si laing harayang modar mah sia sakalian kabehanana ku aing moal burung di tagenan deuleu dibaban ku aing sia ku bedog nu ngaranna si gelap teh di mana bedog dipake nyerang si gelap teh pasti ngampar kabeh sia jadi banusan ngaranna ge si gelap ngampar deuleu sok sia bener-bener wani mah sok sia montong citing wae kitu nya akang teh nya mana kitu akang bener-bener nyieun hiji tindakan anu memang teu akur jeung didikan paguron di panyingkiran di dieu padepokan panyingkiran teh ngadidik jelema ngadidik jelema sangkan jadi jelema hade ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar buktina akang tindakanana kitu patut kalah kang ngajadikeun anjeunna jadi hiji bapa maling nah bener dididik kitu ku mama depan Mama Suhun mah teu ngadidik kitu cing sok akang geura buktikeun lamun bener-bener akang ngarasa teu boga salah
buktina kang geus salah maling eta senjata nu kudu diserenkeun ka putra nama Masud nyata Denjaka buktina yang dikekewe ku sorangan ya nu matak ya akang ngayakeun tinakan kitu tapi kuring sarerea rela korban pikeun bukti akan jadi guru sok sanajan guru parantos mulih ka jati mulang ka asa tetep dipertahankeun ieu anu namun ngaranna padepokan panyingkiran kuring sarerea wajib hukumna pikeun ngabela teu kawasi laing murid doraka sia hihin beuki nafsu para wargi sadaya harita nu tadina atuh manehna rada nganggap kanu jadi dulur sapaguron tapi lila-lila mah timbul nafsuna jadi haok poloton nafsuna luar biasa pikeun Sutamanggala eukeur mah eukeur baheula Sutamanggala guguru di dinya teh ngan saukur teori keur manehna mah ngumpulkeun ilmu di mana geus pinter manehna mah tetep we atuh boga cita-cita nu mandiri nyaeta neangan cenah nu kungsi nelasan nu jadi bapana kari-kari numutkeun katerangan yen anu nelasan nu jadi bapana teh nu ngagunakeun tongkat batu karang nyapuguh we beuki nafsu ka rombongan paguron padepokan panyingkiran teh beuki keheul beuki gemes kasing saha bae oge ngan hanya kalwe ayeuna mama suhud parantos mulih ka jati mulang ka asa jadi pikeun Sutamanggala teh para mitra sadaya ngabarerang ka saha bae oge nu aya di dinya tungtungna atuh anak buah nama Masuhud nu aya di dinya dipika musuh ku manehanana barang ningali ihin leuwih wani ayeuna mah jeung deui kabeh geus siap sadia siga nu sapamadegan rek newak manehna rek nyangkalak manehna harita Sutamanggala nu dikepung wakul buaya mangap teh tuluy nyarita deui wah ontong lu babacot sia ihin sakedeung deui sia babatok sia dibeulak wae ieu ceuk Sutamanggala omong-omonganna kasar garihal maklum atuh para mitra aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan uyah tara TS kaluhur bapana ge baheula nya kitu lain kasebut jawara anu memang ngagugulukeun bebeneran nu ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar tapi sawangsuna jawara nu ngagugulukeun kateu beresan malah bareng jeung nu jadi indungna jawara awewena teh baheula bapana katelasi gagak item teh sedengkeun para mitra sadaya atuh acana indungna oge terkenal si jawara teh para mitra sadaya nu disebut kapinisa bodas teh para wargi memang kapinis muter kapinis muter teh memang dua nanage jawara-jawara nu ngagugulukeun kateu beresan ngan hanyakal para wargi sadaya memang atuh Suta teu bisa dirobah dirina hanjakal pisan padahal para wargi lamun seug bisa dirobah mah atuh ayeuna amun sasiaka Suta bisa dirobah mah geus pasti we Sutamanggala teh nuju kana jalan bener tapi danyak itu atuh eukeur mah eukeur atuh didikan dinu jadi inung ge kitu bapana baheula ngadidik kitu ayeuna pikeun Sutamanggala komo kitu geus ngabogaan hiji pakarang nu ceuk pamingkirna leuwih hebat leuwih ampuh sing saha nu ngawasa eta pakarang nu disebut tongkat batu karang bakal ngaraja dunya dina widang kadugalan jeung deui di tatar Gunung Ciremay moal aya nu bisa ngungkulan pangartina nu matak asa aing uyah kidul cenah para wargi pikeun Sutamanggala teh batur moal aya nu mapakan kana elmuna komo kitu mode cacing cau nu araya di dinya anak buah nama Masuta anu memang baheula geus kaukur si ihin jeung anak buah nama wah tai kuku lamun dibandingkeun jeung manehanana para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng puguh we sabada harita ihin bari nulak cangkeng nyarita yen manehna rek mempertahankeun eta paguron nu disebut padepokan panyingkiran sing saha bae oge anu kudu cenah diruntaukeun atawa kudu diancurkeun ku manehanana
sing sahabat oge anu wani ngahina basa kaeta padepokan panyingkiran sing sahawae nu geus nyieun kalakuan salah di eta padepokan panyingkiran maka manehanana nu baris senewakna kitu ceuk pamikir Ihin jeung sapara kancana nu ayeuna keur tugas minangka ronda. Harita Sutamangala ngaheumatkeun bedogna reka nigas awak Ihin para wargi sadaya tapi Ihin ge manehanana teu mikeun namun kitu bae awakna kudu dihakan ku bedogna Sutamangala. Ihin atuh harita kene rikat nyingcet tuluy manehna malikna rajang muru punukna Sutamangala nu keur nyuk seruk lamun teu tangina semua geus tangtu we beheung Suta ge ngakerenceng jadi dua sabab jurus suliwana Suta geus disalam geus nyalametkeun dirina anu sabalikna para mitra kalaka Ihin anu tisusut bari utah getih harita kene pertanda yen manehna nu jadi atuh kontan ka ala putanagana jurus Sutamangala keuna pisan kana dada puguh we langsung utah getih. Lemok usia sekalian ta rasakeun ku tulang beheung deuleu ceuk Sutamangala nyarita kitu teh bari nyodokeun bedog kana beuteungna Ihin ngan kaburu kapegat manten ku bedoga baturna Ihin terang dua pakarang diadu Suta ngapangkieung sabab tanagana geus loba teuing dipake sabalikna para mitra atuh ronda anu eta teh ajeg teu gedag suluh salamar ceuk paribasana teu nag-nag acan da tanagana weuteung keneh nempo Suta ngabangkieun harita ronda teh nyusul tepus ku jurus kadua anu kakuatan jurusna salawasna aya dina tungtung bedog supaya teu honcewang lamun diadu jeung bedog pusaka. Kurang ajar sia Sutamangala gancang nyingcet bari jeung naki sebedoga musuhna teh atur sakaligus nyodok beuteungna tapi harita keneh ga para mitra si Rona teu kapalingan mata kuat miceun ku putran bedog nu dijadikeun benteng pikeun ngajaga diri dina gerakan ramat lancar. Sedengkeun Sutamangala para mitra teu beakeun akal manehna matak ajian nu aya dina pusakana sabrut disodokeun satakertanaga kang bedog diadu meninggal purinyai disul kurubuhna Ronda teh keuna tanaga batina harita teh Sutamangala modar sia ceuk Suta bari ngaheumatkeun bedog rek maragatkeun nyawa tapi kersaning Gusti nu Maha Suci Gusti anu Maha Kawasa nu salawasna asih ka umatna kira-kira bedog Suta tilu ramo deui rek anyog kana palebah tarang eta Ronda teh para wargi ujug-ujug ser harita teh aya pasar ngablesur taning kilat celep keuna pisan persis kana panonna Sutamangala nu beulah kenca. Sutamangala rubuh harita teh mental ka tukang kabawa ku tanaga pasar antukna adu glajer harita para wargi sadaya kokosodan leungeun dipake nungkupana panon adu balumuran ku getih tur pasar masih kene nanceb can bisa dicabut. Waktu harita para wargi anu katelah Ihin harita geus jag-jag deui nempo Suta nu keur adu songkol seak we ngaheumatkeun bedogna sakalian maragatkeun nyawa Sutamangala tapi maksudna can kalaksanakeun sabab di luhur tangkar rambutan aya nu ngalayang loncat bari terus nyammer awak Sutamangala jeung harita teh para wargi jeung pedang anu ngagoler dina taneuh anu kasebut pedang nyata si gelap teh para mitra leungit harita teh dibawa kabur les leungit dinu poe. Ihin harita keneh kalawan batur-baturna olohok mata simeuteun olohok ngemang kadu kasima tur heran ku katanginasan anu nulungan Sutamangala sanggeus lelembutanana karumpul atuh harita teh Ihin ngagorowo udah boy harita keneh batur-baturna kabeh kumpul ngudag ka eta anu ngablesat teh tapi da kulantaran tarik ngaliwat saking jabati peuting jeung digeus kahalangan ku poe
etaku hebat na ngalayang telir ibarat manuk kapinis we nyamer dina waktu manuk kapinis rek nginum cenah para mitra sadaya atawa ci ibarat heulang we nyamer anak hayam kilatna tanding kilat mendingan sakolepat harita geges leungit suta mangala salamet coba lamun henteu aya nu ngalayang henteu aya anu nyamer ka suta mangala geus tangtu suta mangala mulih ka jati mulang ka asal harita kene dikerepuk cenah para mitra ku anak buah nama masuhun suta mangala kudu salamet usaha eta jalma anu kungsi nulungan suta mangala walau alam tangtos engke baris kabuka rusiahna saha anu nulungan suta mangala teh para wargi anu mulia barang harita batur-batur ihin nu ngarudag ka palebah kaburna nu mawa suta mangala tapi tadi jadi disebatkeun lapur teu aya nu bisa ningali ka mana lumpatna nu mawa suta mangala teh es tuning kateureuy ku beleg-begna peuting geus kitu mah para mitra lapur teu kaudag ngan kadenge ciri hieuna seuri jiga-jigana sora awewe mana kitu ge boa-boa cenah teh teh kelong wewe para mitra anu geus nyamer suta mangala teh ngaso heula ngaso saha ieu Pak para mitra saha ieu aduh boa-boa cenah para mitra aya tokoh teh tokoh saha teh nu kungsi ngiwat ieu suta mangala duka para mitra aya kemungkinan tokoh istri teh cenah para mitra sadaya anu kungsi memang ngawasa diri suta mangala. Kabaolot atuh urang menta tinimangan kumaha ieu kahayaanana lantaran kaayaan lemur ieu teh ayeuna geus leuwih-leuwih ti harengheng buktina bangsa jago-jago teh pada daratang ka dieu siga-sigana meureun aya keneh barang pusaka anu dipimilih ku masuhun tah ieu nu jadi kahariwang urang minangka nya pokona mah ahli waris paguron we kudu tetep urang berjuang demi ngabela ieu paguron ulah nepi ka hancur bari nunggu-nunggu manawi sareng manawi den jaka enga sumping anjeunana urang di Pinang Sarayaan kakitu nu mata oge keun atuh sugan we den jaka sumping mah santeuna urang aya pikeun pahieukeuk leungeun pantayan taitangan kemargi anjeunna mah elmuna rada lumayan dibanding jeung urang mah yuk ayo orang kepaolot we harita kene bering atuh ihin dituturkeun ku rona aya kana 7 urang harita teh laporana ka paolot didinya nyata kokolot kampung lantaran padepokan atanapi para mitra sadaya nu disebut padepokan panyingkiran oge aya di bawahan kampung panyingkiran para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita suta mangala nu ampir-ampiran tiwas atuh disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang kurang lemur panyingkiran pang-pang nama ku anak buah nama masuhud di padepokan panyingkiran tos kitu nasibna kudu salamet aya nu ngalayang sakilatna kerlir ibarat manuk heulang nyamer anak hayam mendingan sakilat harita suta mangala geus kabawa init atuh teuing ka mana nu dituju nah ieu teh nu nyamer teh kelong wewe teh atanapi naon duka teh teuing para wargi nah ieu teh tokoh anu sok mawaanna nyaeta jajaka teh nu sok mawa jajaka tokoh anu sapertos ieu para wargi anu ngaranna Rahmi teh duka teh teuing para wargi mangga urang teraskeun we dongengna mugi-mugi ieu tokoh anu mawa ka suta mangala teh tangtos kapayun baris kadongengkeun kocapkeun para wargi sadaya di hiji palemburan pasawahan sanes pilemburan tapi pasawahan anu kacida pisan matak betahna nyaeta anu disebut cenah para wargi sadaya lembur anu katelahna Cikadu
hiji daerah anu lega pasawahanana. Di tengah sawah teh para wargi aya hiji imah nengang. Memang eta imah nengang teh memang aya untung napi kenu boga imah. Naon untungna? Lamun boga rejeki tara kasoro ku batur, tapi rugina di mana menang musibah tangtu musibah bakal dihareupan ku sorangan. Nya harita ge di pasawahan nu imahna nengang di lembur Cikadu, di hiji patempatan nu matak genah tumanina. Lantaran cai curcor di mana-mana atuh pasawahan anak suki sakitu mah rada oge cenah rada lega. Manehna nyeun imah di dinya teh kulantaran geus teu boga lahan deui. Ari kahayang mah campur di lembur ngariung jeung batur. Nganya kitu manehna mah geus teu boga deui lahan eta ge nyeun imah ge nya lain ge imah nya leuwih alus tibatan saung, tapi sok sanajan kitu nya cukup we pikeun ngarereb mah eta jelema nu aya di eta saung atawa di imah teh. Saha atuh para mitra sadaya anu nungguan eta saung anu kasebut imah teh atawa imah anu saluhureun ti saung? Si horeng si mana horeng anu nungguan imah teh hiji awewe geus kolot. Demi ngaranna Mawiwi harita teh imahna mencil di tengah pasawahan. Nyaeta para wargi sadaya di hiji lembur anu katelah lembur Cikadu, pasawahan anu kareh ku daerah Cikadu. Atuh para wargi sadaya di cicingna di hiji deket hiji walungan. Hiji waktu Mawiwi bebeja ka anakna nu ngaranna Aci, hiji lanjang lenyang nu bisa disebutkeun bentang nawe di wewengkon Cikadu mah moal aya duana. Nya kitu para mitra sadaya manehna geus lila cicing di eta tempat. Boga saung atawa imah ge memang menang bantuan tinu sejen dipangnyeunkeun lantaran kahasilan tina tatanen di sawah oge. Di urusan macul mah manehna teh kapaksa muruhkeun kanu sejen. Harita oge indungna nu katelah Mawiwi tuluy nyarita, Nyai wayahna nya ku emak rek ditinggalkeun heula. Emak teh rek eta rek ka gunung Gegerhalang aya perlu kajang ieu. Kajang tatang maluruh ieu. Seona teh nya maluruh cenah eta sewaeun sawah teh. Padahal mah pokona mah lah nyaeta maksud teh mak teh rek ka Mang Tatang teh nya kitu teh we da kahayang mah heuh disuk pagetokeun ngan hayang bara tereh rengse kitu nya. Nyai ulah ka mana-mana. Para wargi sadaya harita Mawiwi sok sanajan manehna boga pagawean dina jero hatena mah mung ninggalkeun nu jadi anakna teh. Nya kitu sok inggis ku bisi rempan ku sugan. Sahanteuna budak awewe keur memejehna parawan ditinggalkeun rada jauh. Ari dibawa eueuh deui jelema pikeun tunggu pare jeung di imahna. Memang serba susah ai teu digawekeun eta pagawean teu dilaporkeun ka Jang Tatang bisi kumaha onam. Maklum manehna harita teh dibere tugas ku Jang Tatang pikeun neangan sewaeun sawah cenah. Kabeneran aya nya kitu. Atuh manehna ge kapaksa init ka Geger, kampung Geger teh para wargi rek ngabejaan Jang Tatang. Aini Aci dibejaan kuno jadi indungna kitu teh tuluy nyarita. Mangga emak tapi ulah lami teuing ngam dimakeueung di dieu emak. Tema Nyi Aci hebari manehna gegik diuk. Harita teh para mitra sadaya ditepas diukna ge para wargi sadaya. Nya moal atuh mah ge da moal lila. Sakedeung padu geus panggih we jeung Jang Tatang. Di mana geus panggih jeung Jang Tatang moal meakeun waktu mage gancang balik deui ka dieu. Nya rada jauh meureun perjalanan sajam atuh badara teh dina leumpang bulak-balik nya meureun meakeun waktu kana 2 jam leumpangna wungkul. Acan di dituna meureun
Jadi pokoknya mah mau nepi ka meuting abdu mate nya mudah-mudahan we sagarupana gancang rengse jeung deui gancang beres roes tak kitu nyai kade nya di imah di dieu jeung kade deui poekeun tah pareketan teh keur ieu nyieun wajib da perlu urang teh nyieun wajib jeung deui nya kitu teh sawareh rek dijual kumaha teh ka pasar lumayan we atuh ngajual ketan mah rada mahal hargana keun bae urang pake beuli keur kaperluan ieu deungeuna dai pare mah urang teh sayagi ti panen nepi ka panen mah nganya eta deungeuna urang teh model asin sambal tarasi mapan meureun kudu meuli kitu para wargi ceuk ma Iwi ceuk ma Wiwi bari ngaleos ninggalkeun anakna ma Wiwi teh para wargi sadaya harita atuh Nyi Acih ungeuk bari ngawaskeun indungna nu keur leumpang kalebak rek mentas walungan teh. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng sadikantunkeunana kumaha Iwi harita para wargi sadaya Nyi Acih make jeunga seseblakan hatena tara-tara tisasari ngadak-ngadak jeung laleuleus lungse taya tangan kam pangawasa kawas mere kila-kila teu hade ras deui manehna inget kana pesen indungna manehna maksakeun cengkat terus leos ka pangkeng rek nyokot pocongan pareketan poekeuneun ngajingjing 2 potong oge meni cag deui dituna bakating ku teunangan terus dihearkeun di buruan rengse ngagerek-gerek ka pareketan gek Nyi Acih harita diuk deui dina urut tadi bari panona neuteup ka pasawahan anu ngeplak lega memang dina kaayaan kitu mamatak betah cicing didinya eueuh nu ngaganggu eueuh nu ngaharu biru atuh tenang dina kaayaan tentrem eukeur mah eukeur patempatan lembur Cikadu mah nepi ka ayeuna ge aman cenah para wargi teu aya naon-naon ngan sok aya beja di lemur sejen sok aya karaman asup ka lemur ngaganggu katentreman masyarakat tah eta anu dicegah ku dirina samesangkan ulah aya anu bangsa rampo gerot asup ka lemurna pangpangna ka imahna para wargi anu mulya keur jongjon ngumbar lamunan nyawang atuh ngemplok na pare di tengah sawah kurunyung aya 2 urang jelema para mitra sadaya saha atuh jelema nu datang ka eta patempatan ka tempatna Nyi Acih anu memang keur ditinggalkeun kumaha Iwi ka ini teh ka geger teh kampung geger nepungan jang tatang para wargi anu ngurunyung teh 2 jalma nu saurang kumisna meni ngageleng gede pisan para wargi sadaya ceuk paribasana cenah meni sagede naon mah kumis baplang sanggadulang teh lain bobodoan sedengkeun godeg tara ngameu peso jigana teh rambos-bos jiga monyet kolot hari nu saurang deui jelema jangkung leutik tapi kaciri paromana kereng naker nyolenangkeun samping nu geus belel bedog ngagaplok dina cangkeng nambahan pikasieun nu nenyo manehna ngahaja datang ka eta patempatan sanggeus deukeut pok nu jangkung ngomong meni lentong pisan punten kulan bade ngiling ngarerebit aduh punten kulan araya kitu ceuk eta para buntra anu saurang nu jangkung kituna teh bari gek manehna diuk ditepas teu mangga ceuk Nyi Acih semu ngadeg-deg reuwas luar biasa lantaran kasemahan ku 2 urang lalaki anu sakitu perengesna jaban nu saurang mah sukumisna ge meuni baplang matak pikasieun dalamun kurang-kurangna mah orok ge matak ngoceak atuh para wargi ningali nu kumis baplang model kitu mah saha ieu jalmi tangtos eta ngat kapayun baris kadongengkeun gek nu 2 jelema teh dariuk ke dina samak nu diamparkeun ku Nyi Acih ditepas memang saung oge sok sanajan leutik tapi lumayan cukup lah keur dariuk mah ditepas teh da ngahaja sok bararesih
kerma dijieun ge cenah eta saung teh para wargi palabah tepasna teh ngahaja dijieun tina palupuh malah diamparan ku sama palupuh geus leucir bakat ku herang sering dielap teh beuki lila beuki alus cenah palupuh mah para wargi sadaya ngan sok aya dongengna we kade we cenah para wargi calik dina palupuh mah sok nyepet cenah palupuh kitu nu mawi ayeuna disamakan ku Nyi Acih teh bisi semahna ngarasa kacepet kitu nu mawi oge ngadenge caritaan harita teh para mitra sadaya ngadenge reka kesaparipolahna eta dua jelema punten ngadenge ningali rengkak saparipolahna eta dua jelema Nyi Acih oge tuluy anjeunna harita teh sabada ngamparkeun sama tuluy cumarita abdi teh bade enga-enga tumaros we aya kepriyogian naon mang sumping ka dieu teh ye Nyai aduh nu mataknya kitu teh we mang teh lah aya perlu ka dieu teh hampura we mang datang ka dieu ngareuwas ka Nyai henteu ngaraos reuwas namun upami bade priyogi ka pun biangna kalresa nuju angkat nuju ieu nuju ka eta ka kampung geger dupi ieu teh bade aya naonnya da pun biangna ge nyuruh teu aya name pisan angkatna ceuk Nyi Acih bari tungkul para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng barang Nyi Acih nyebutkeun yen indungna keur eueuh puguh we nu duaan teh bari pating rereret antara manehna jeung manehna ngadenge caritaan pribumi yen indungna keur eueuh ka Cidabungahna sabab eta pisan nu diarahna oge nu dua jelema nyaeta anu katelah cenah para mitra sadaya si Ropi nu saurang mah nu saurang deui si Sapri silih reret waktu Nyi Acih asup ka jero rek nyokot cai Sapri ngaharewos ka si Opri Sapri ngaharewos ka si Opri para mitra heuy op saha nu pinter tang tu anu meunang euy akur teu pinter kumari maneh nu maksud kumaneh teu puguh teuing we jeung pinter sagala rarane teuing nu pinter nu meunang soal naon kitu teh sok teu kaharti mimitina teu puguh alang ujurna jojo baletuk ke nyarita kitu nu bener atuh nyarita teh kudu puguh alang ujurna supaya kaharti kitu cing naon maksudna ilaing bodoh ka bina-bina atuh bodoh ka bina-bina laing mah op ya dewek mah ya euy ya sia pokona mah jadi pokona mah anu pinter sagala rupana we pokona mah eta bakal menang sagala rupana gitu maksud dewek teh tema Sapri bari seuri harita para wargi sadaya atuh manehanana atuh tuluy anu duaan teh para wargi sadaya make jeung ngobrolkeun perkara cenah saha anu pinter eta nu meunang geus kitu atuh harita ge para mitra si Sapri teh bari seuri maneh mah bodoh pisan lah cing atuh Opri maneh teh bodoh teh ka bina-bina teuing euy dewek nyebut kitu-kitu wae teu ngarti oh jadi ceuk Opri semua anu ujub geus kitu mah teu dipikir panjang deui kajeleng we para mitra luncat ngurupanto tengah imah nu malongo gebrug ditutupkeun ti jero harita para mitra sadaya Nyi Sapri anu kapalingan ekol memang kalau murupanto bari gegedor licik sia mah setan sia teu puguh teh tong licik sia ulah kitu maneh make jeung nulakan panto ti jero sagala kituna bari gebrug panto di dagoran ku peureupna kapan tadi ceuk ilaing sanu pinter eta nu meunang ayeuna dewek anu unggul deuleu bising teh nyaho wayana we tungguan di dinya da moal lila ieu bari oge tos sakali ewang lah dewek heula ti heula ke geus dewek kakara ilaing pan beres pan tagoan euy cek nu ti jero nyaeta si Opri teh
Sangat aing masih ada burut sia. Goblok sia. Dasar si kasabelan. Wani-wani sia. Mihulan aing. Dasar si cucuk teh. Tutup sia bangus teh sila. Sing aya manusia nu ngadengieun, euy tong tarik teh ngomongna di luar mah. Kawang-kawang di luar sia. Merukan teh dewek heula da moal lila moal lah. Jeung deui da moal urutna ieu moal lah pokona mah nyaho beres we lah. Nyaho beres dewek mah naon ge nyaho dewek mah jelema apik sia lah. Ceuk si Opri parawargi ti jero. Dasar jelema teu regejeug duanana ge. Dasar si Orowodo teu regejeug teh parawargi sadaya. Atuh tungtung nama si Sapri teu bisa majar kumaha. Manehna ngagedor-gedor panto bising, panto rujad. Tungtung nama tuluy nyarita. Peke kumasia we teh ulah liating euy gancang ye. Urang aya perlu pan ieu teh. Pokona mah tugas urang kudu kalaksanakeun. Ulah luating cicing di dieu ngahulengna. Sok gancang-gancang atuh gancang sia lah. Beurina ge ulah lila teuing. Sapri antuk na mangelehan maneh. Jeung ngarasa sieun we kudu riributan jeung harita jeung si Opri mah. Sabab ilmu silat manehna atuh meh sabanding lamun tarung teh geus pasti moal aya nu meunang moal anu eleh. Itu ieu pada kuat. Nu matak manehna tungtung na mangelehan maneh, eleh gerak, eleh rikat waktu manehna rek dipiheulan asup ku si Opri geus nulakan maneh ti jero. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kumaha atuh Nyi Acih? Nyi Acih reuwas luar biasa. Reuwas sataker kebek. Barang ningali kaayan kitu manehna geus yakin yen ieu jelema duaan teh jelema teh beres. Buah-buah rek ngagunasita kahormatanana. Nu matak para mitra barang ngadenge anu hoghag di hareup. Jeung make aya basa kitu jiga-jiga rek ngagadabah dirina. Ngadak-ngadak turna nyoronyod, leuleus atuh satulang sani, leuleus nyareri sabuku-buku cenah para mitra. Antuk na wadah cai nu tadina rek dibawa ka tepas teh murag teu karasa. Komo barang ret ka tukang katempo, harita Opri geus aya tukangeunana hatena sabil teu puguh kudu kumaha nyapi akaleunana, sangkan dirina salamet. Harita manehna ngagerendeng dina jero hatena. Gusti nu Maha Agung, mugi Gusti maparin perlindungan ka jisma ka diri abdi. Anu nuju mayunan ieu bahaya nu kacinta pisan ageungna. Pasti ieu jelema rek ngarurujit diri abdi Gusti. Mugi Gusti maparin pitulung ka jisim abdi. Tuh kedah kumaha nyapi akaleunana. Sangkan abdi aya dina kaayaan salamet. Kitu gerendengna hate Nyi Acih. Manehna ngagerendeng bari muntang tulung kanu agung mementa kanu maha kawasa. Lantaran eueuh deui anu bisa dipentaan tulung angin ka Allah. Jeung deui manehna ge yakin yen atuh cenah nu nyiptakeun ieu sakumna bumi jeung langit jeung eusina angin Allah. Termasuk ka dirina diciptakeun ku nu maha kawasa. Nu matak dina kaayaan kitu angin ka Allah anjeunna munut senjata pitulung. Kedah kumaha mayunan ieu jalmi anu memang jiga-jiga nama rek ngagunasita kahormatanana. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kumaha salajengna para wargi pikeun Nyi Acih sabadanyang hareupan eta masalah anu memang pikeun dirina mah lir asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ngahareupan eta jelema lalaki geus aya cicinga di jero imah bari dina kaayaan panto geus dikoncikeun atuh harita ge Nyi Acih tuluy nyentak. Rek naon didinya make asup ka imah sagala. Tuan mah ditepas barina oge atuh. Teu kudu asup ka imah jeung make dikoncikeun sagala. Rek naon sok buka atuh. Tah eta pantona buka barina ge. Tuga ka eranya. Jeung asup ka imah sagala. Nyai.
Mang asup ka imah oge dari rek naon-naon mang jenawa lain. Pokona mang asup ka imah teh nyaeta we lah. Nyai sok ka dieu gaya bari kerewak leungeunna Nyi Acih dicekel harita teh haku si Opri. Sangok pengen suka cekel segala bari oge. Sok suka luar bari ge. Batur anjeun di luar. Nu matak batur mang deh di luar nungguan. Nyata mang heula ngobrol jeung Nyai ayeuna. Ya ngobrol di luar lah atuh di luar naha. Teu kudu ngobrol duaan. Nu matak ngobrol pa di luar mah teu resep lah. Resep kene ngobrol pa duaan jeung mang ayeuna ieu. Keun mah dina naon ieu. Sok moal naon ieu moal. Pokona mah nya bari nage. Sok-sok Nyai ieu ka dieu. Besok dia tuh mungkin sekali bari naoge guguhnya. Nyi Acih ngepeskeun leungeunna hayang lesot tina ceklana Opri. Tong sok cekcok lah. Sing aya jelema nu ngadengieun deh. Mending pasrah we ame Nyai salamet bari nage. Yeuh, ngomong kitu bari ngajewang cangkeng Nyi Acih. Terus dipaksa dirapetkeun kana awakna. Najis ya tersudi aing mah. Tersudi kan najis. Nyi Acih nerejel tapi kaburu para mitra sadaya. Harita teh adi cekel ngan harita para wargi sadaya Nyi Acih. Memang dina keayaan anu kitu kumaha kieu kumaha. Manehna atuh ngalawan satekah pola. Sangkana ulah nepi ka mustika dirina direbut ku eta lalaki jahanam. Itu pamikir Nyi Acih manehna satekah pola ajol-ajolan jeung deui para mitra tapi bubuhan Opri ge hiji lalaki manehanana tanagana leuwih kuat bata Nyi Acih mung hanyakal waktosna seueur sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.